Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampura sunun wilujeng tepang dangu deui sareng emang di Jemantara di Galura melalui Garuda saluran channel YouTube Sunda Pituin. Nu mana di saluran channel YouTube ieu emang midangkeun hiburan kasenian Kesundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu dipika cinta dipika resep ku pamiarsa sadayana alo mang sadayana. Kiwari mang bade ngalajengkeun carios dongeng di kawin jurig anu lami katunda ku emangnya lami teu ka-upload. Hapunten sakali deui ka pamiarsa sadayana nu ngantos-ngantos ieu carios dongeng. Kiwari urang ngalajengkeun carios dongeng di kawin jurig bagian anu ka-20 hijina. Sakumaha bagian 20 anu tos kantun dina sababar dinten kapengker. Kiwari urang lajengkeun kumaha tah lajenganana carios di kawin jurig salajengna. Mangga atuh sapados nyang konon kana waktos segera mararanco deui dina HP-na sorang-sorangan geura tatan-tatan geura soson-soson kanggo ngabandungan ieu carios dongeng. Sok kaparayun sadayana. Prung Batur-batur kuring kabeh ulah geus aya di lembur urut kuring bareto eta lembur caringin nunggal nu mana nya di dieu pisan cikal bakalna aya kajadian kieu teh ceuk juragan karya cumarita ka baladna. Kiwari hade na urang nepungan kokolot di lembur heula urang amitan heula di henteu teu oge urang teh tetamu di ieu lembur jadi kudu aya laporan ka pupuhul lembur ieu ceuk juragan karya anu geus jauh beda pamikiranana kiwari jeung basa harita keur masih keneh ngalakon jadi arasan teh. Leres pisan juragan eta mah tangtos priyogi pisan cirining urang teh silih ajenan sareng papada urang silih ngahargaan sareng priyogi pisan supados teu janten kacurigaan pikeun pangeus ieu kampung. Lebih mah ieu lagi mayeran kana caritaanana juragan karya jeung ngayakinkeun kana kasopanan papada manusia anu boga wilayahna masing-masing. Ayo atuh ayeuna urang tuturkeun kuring urang ka imahna pupuhu ieu lembur ceuk juragan karya deui harita ngajak miang pikeun manggihan pupuhu eta lembur caringin nunggal. Kalek oge sababaraha lengkah ti behareup katingali aya rombongan oge anu muru ka eta patempatan ngaleut jeung sabagian warga eta kampung mapag ka rombonganana juragan karya. Sampurasun baraya bagea wilujeng sumping di ieu lembur. Upami tepat naksir mah sarila teh sangreng-rengan teh dongkap ka ieu lembur tangtos aya hal anu penting sanes kitu. Leres ceuk patua kampung lembur Jatiwangi harita ngabagiakeun ka rombonganana juragan karya. Ya, enten lembur Jatiwangi pangintennya pamirsa sanes sapunten tadi sanes kelapa nunggal. Dan lembur Jatiwangi lemburna tiras mangito kapungkur. Mangga urang teraskeun. Terus pisan patua manawi aya bahan katampi ku kasumpingan kuring jeung rombongan ku patua sarengreng ceuk juragan karya mayeran kana omonganana tua kampung Jatiwangi. Kumargi ti rombongan tatamu ngalut teu hade oge upami dibagiakeunana kuring tatamu di jalan. Mangga atuh dihaturan linggih ka balai kabatemon kampung ieu mangga urang sareng jeung kuring ka tempat anu merenah pikeun babadamian ceuk tua kampung deui salaku kokolot eta lembur ngaku ka rombonganna juragan karya.
Geus kitu mah bring wae dua rombongan teh ngalabring muru ka balai patemon eta kampung. Pamirsa sadayana peryogi kauninga, lembur Jatiwangi teh lembur matuhna kalang pamidangan Juragan Karya. Malahan mah Juragan Karya teh asli dilahirkeun di eta lembur. Ari Ibu Ratmi, Nyai Ibu Ratmi mah aslina orang lembur Panyawangan. Ngan tiba saleutik keneh aing manehna nganjreg tumetep di eta lembur Jatiwangi ngilu ka indung bapana nu harita pindah di lembur Panyawangan ka lembur Jatiwangi. Ari lembur Jatiwangi sabadana ditinggalkeun ku Juragan Karya alias Arhasan teh, kahirupan warga di eta lembur teh aya kamajuan anu lumayan pesat sehingga lembur Jatiwangi bisa nanjeur tur hirupna warga bisa hurip sararea. Kiwari oge reng-rengan pangurus di lembur Jatiwangi geus loba parobahan. Kokolot-kokolotna nu basa zaman Arhasan sebagian geus tinggal dunya. Tinggal anu ngarora-ngarora ayeuna geus ada kalolot. Makana teu heran lamun kaayaan harita di lembur Jatiwangi aya parobahan tur harita oge warga-warga kalinglap ku lupaan atau ku dedegan Juragan Karya sehingga teu apal ka Juragan Karya yen eta teh Arhasan nu baheula pernah nganjreg di eta lembur. Sarua geuningan geus aya parobahan dedegan ti basa harita. Pikeun Juragan Karya mah kaayaan kitu teh teu pati kalinglap. Da manehna mah rada remen ngadatangan ka eta lembur dina raraga jual meuli tatanen tur ingon-ingon salaku usaha nu geus dijalankeun ku manehna. Batur-batur kuring kabeh urang teh geus aya di lembur urut kuring. Bareto nya eta lembur caringin lembur Jatiwangi nu mana nya di dieu pisan cikal bakalna aya kajadian kieu teh. Ceuk Juragan Karya cumarita ka baladna. Kiwari hadena urang nepungan kokolot lembur ieu heula. Urang amitan heula dihenteu teu oge urang teh tatamu di ieu lembur. Jadi kudu aya laporan ka pupuhu ieu lembur. Ceuk Juragan Karya anu geus jauh beda pamikiranana kiwari jeung basa harita keur masih ngalakon jadi Arhasan teh. Leres pisan Juragan, eta mah tangtos priyogi. Cirining urang teh silih ajenan sareng papada urang, silih ngahargaan sareng priyogi pisan. Supados teu janten kacurigaan pikeun pangeusi ieu kampung. Lebe mail oge mairan kana caritaanana Juragan Karya harita jeung ngayakinkeun kana kasopanan papada manusia anu boga wilayahna masing-masing. Hayu atuh ayeuna ong tuturkeun kuring urang ka imahna pupuhu ieu lembur. Ceuk Juragan Karya deui harita ngajak miang pikeun manggihan pupuhu eta lembur Jatiwangi. Karek oge sababaraha lengkah ti behareup katingali aya rombongan anu oge muru ka eta patempatan ngaleut jeung sebagian warga eta kampung mapag ka rombonganana Juragan Karya. Sampurasun baraya bagea wilujeng sumping di ieu lembur. Upami telepat mah mun kuring telepat naksir salira sareng rengengan teh dongkap ka ieu lembur tangtos aya anu penting sanes kitu. Ceuk patua kampung lembur Jatiwangi harita ngabagiakeun ka rombonganana Juragan Karya. Leres pisan patua manawi aya bahan katampi ku kasumpinganna kuring jeung rombongan ku patua sarengreng. Ceuk Juragan Karya mairan kana omonganana tua kampung Jatiwangi Jatisari.
kumargi di rombongan tetamu ngalut tuh hade oge upami ku kuring gitu nya dibagiakeun kukuring teh tetamu di jalan mangga atuh diaturan linggih ka balai patemon kampung ieu mangga urang sareng-sareng jeung kuring ka tempat anu merenah pikeun babadamean Cek tuang kampung salaku kokolot eta lembur. Geus kitu mah bring wae dua rombongan teh ngarabring mulu ka balai patemon eta kampung. Ari tua kampung pasti moal wawuh ka juragan karya alias Arhasan. Da anjeunna mah nya anjeunna teh kitu sabenerna mah pendatang lain asli orang dinya. Anjeunna mah aslina orang kota anu ngadon tumetep di eta lembur. Ari datangna ka eta lembur teu lila sabadana Mang Arhasan katut bojona pindah di eta lembur. Kitu tah pemirsa sakilas riwayat hubungan juragan karya jeung eta lembur katut pangeusina. Harita rombongan juragan karya geus ngariung di balai patemon di eta pilemburan. kahatur kaparawa tatamu anu parantos sumping ka ieu lembur tebih-tebih dijugjug anggang-anggang di teang tangtos pastina aya kebutuhan anu pohara pentingna tah kiwari sim kuring salaku pupuh ieu lembur bade nalek ka rombonganna para tatamu sadayana dina hal kaperluan naon anu nyababkeun para patatamu sadayana tumiba ka ieu lembur sareng kuring oge perlu apal rombongan teh kawitna di mana. Cek tua kampung tumanya anu ditujukeun ka rombonganana juragan karya. Hatur nuhun ka batua kampung anu geus anu parantos gasik nampi enggal narima ka rombonganna kuring. Urang mulu enggalna wae nya ieu mah kusabab kaperluanna ge kacida penting nah tur kacida kudu buru-buru na kusabab bisi kaburu elat manten. Ari asal kuring sarencang asal ti lembur panyawangan. Cek juragan karya salaku juru bicarana harita ngawakilan rombonganana jadi juru bicara. Ari kaperluan kuring datang ka ieu lembur nyaeta kieu patua sim kuring teh jeung rombongan nya jeung rombongan teh maksudna mah rek ngadatangan ka walungan Ranca Oray nu mana walungan Ranca Oray teh sabagian aya kaasup ka wewengkon ieu lembur. Ari maksud tujuan kuring rek nyusulan anak kuring anu kiwari diiwat ku jurig siruman anu ngageugeuh di eta walungan Ranca Oray. Tah kusabab kuring sabatur-batur rek ka walungan Ranca Oray kudu ngaliwat ka ieu lembur nya salaku tata krama kuring kudu amitan heula ka orang ieu lembur. Tah kitu patua kaperluanna mah. Cek juragan karya nerangkeun naon-naon anu jadi tujuanana. Oh gitu maksud tujuan baraya sadayana teh. Tapi ke heula. Nah, di mana saderek apal yen pemukiman jurig siruman Oray teh aya di wewengkon walungan Ranca Oray? Cek tua kampung tumanya bangun anu heran. Perlu kauning aku patua yen sim kuring teh sabenerna mah baheto mah urang lembur dieu
mata kuring apal kayaan di lembur. Tah pikeun kokolot ieu lembur bisi poho deui ka kuring. Kuring teh bade tomah nu katelah teh arhasan teh ya. Tah pikeun pancaka kitu nerangkeun leuwih lengkepna pangalaman kuring jeung kumaha kitu kieuna hadena mangkewe. Lamun kuring geus anjog ka walungan Ranca Oray geus beres maksud jeung tujuan kuring ka ngadatangan kasayangna siluman jeung sakirana teu kaberatan kuring hayang dibantu tur disaksian ku urang lembur ieu kitu tah patua kumaha kahartos Juragan Karya mungkas kana kateranganana. Geuning saira teh arasan teh anu kungsi ka bawa palit basa caah ti heula. Ceuk hiji lalaki nu geus umuran harita ngilu nimbrung kana obrolanna harita. Nya bener kuring pisan eta teh. Nya eta pisan sababna kuring bisa apal ka nagara siluman Oray jeung cukang lantarana mah nyata pisan basa kuring kabawa palit teh basa keur menerkeun cukang anu ucutan sabada kabawa palit ku caah. Tah ayeuna mah hayu ke deui ngobrolna mah kumaha lamun urang sadaya muru kawahangan ayeuna kawalungan Ranca Oray pikeun maruruh anak kuring anu diiwat ku jurig siluman Oray. Tah kumaha patua satuju. Tah hayu atuh ari kitu mah lalakonna kuring oge baris mantuan sakamampu kuring jeung sakamampu warga-warga sajana satuju lah kitu mah. Geus sapu kitu mah bring wae nu sawala teh ngabring ninggalkeun balai patemon pikeun muru ka walunganana walungan Ranca Oray teh. Cag pamirsa sadayana urang tunda heula kaayaan rombonganana Juragan Karya anu geus sapuk meunang pangrojong ti warga Lembur Jatiwangi harita. Kiwari urang kocap di sisi walungan Ranca Oray harita aya hiji jalma anu geus kolot anu keur nangtung nyimpleng kana kaayaan di eta patempatan. Eta aki-aki teh geus tawah tuwuh gitu geus. Eta aki-aki teu aya lian ti Kiburahol geuningan selaku kuncen di eta wilayah Ranca Oray anu ditugaskeun ku Ratu Manika Uling Kancana teh pikeun ngajaga wates lembur atau wates nagara jeung lembur manusia. Bisi aya siku si wulu-wulu si aya mau ngamuk gajah mata. Ka Kiburahol teh ditugaskeun jang ngajaga di wates yang megatan naon-naon anu henteu dipikaharep kusabab geus kaimplang baris bakal aya anu nyerang ka nagara siluman. Lembur Ranca Oray jeung Lembur Jatiwangi teh jarakna ngan saukur kapisahkeun ku cukang hungkul. Cukang anu bareto pernah diomean ku baladna Arhasan teh. Nah pamirsa sadayana
urang cekapkeun heula dugi ka dieu carios dongeng di kawin jurig bagian anu ka 20 hijina. Insyaallah urang pajeng deui anjing pageto. Mudah-mudahan tiasa saenggalna ku emang diupload di bagian ka 22 na. Nyungkeun pirang pangrojong ti pamirsa sadayana saparos mang tiasa enggal-enggal ngupload deui rajenganna ieu carios kumargi pabeulit mang teh waktosna sareng ngala kasab kanggo ka dapur kitu tah pamirsa sadayana. Sakitulah nu kapiatur mang ieu dongeng mudah-mudahan aya kapan ngatampi ku pamirsa sadayana. Mudah-mudahan sing tiasa janten panghibur kalbu pangbeberah kana manah tiasa janten rencang kanggo pamirsa sareng alor sadayana di mana wae ayana di mana wae linggihna. Sakitu nu kapiatur mang hapunten sagala kakirangan sareng kalapatan mang dina nyusun ieu carios sareng ngupload ieu carios. Sakitu nu kapiatur mang undur diri heula wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.